kagem pae. Mak, Ngaringkuk teh ieu. kunaon? Saraba nyiram piraku aing mah. Wah, piraku geus kolot nyiram. Sebel nyai ngadang naon-naon utah. Tapi eungap gitu hese tera bese hitut. Aneh atuh kunaon? Ieu piraku asup anjingnya. Anjing, mana atuh anjing? Angin meureun. Heeh, cenah batu geuning dikerok. Terus ada angin tanya kan? Dikerok. Iya, seperti itu bisi, cerita meureun ngadang eta. Antangin tapi keukeuh we. Ada kudu dikerok lah kadang-kadang antangin. Tugan mata cerita nyiram meureunnan kitu. Mentak teu cageut antangin ge. Batu berak geuning da. Ican pere mah meureun nyai. Anakan we keukeuh mun teu diobat mah. Sok atuh urang kerok mana pacul na urang kerok ku pacul. Bung heuh kaplokna teh ku pacul. Nyai ngerok ku paculnya. Atuh kunaon si goblok eta mah sarua we ka indung teu ngaledekna teh. Emang aing teh leutak kudu kerok ku pacul kaplok beungeut sia. Kudan teh arek ngerokkeun. Batu mah kudu duit geuning ngerokna. Lain ku pacul. Bung heuh budak teh mah telingna teh. Ku duit kain mah. Kudan teh heueuh we nyaah ka aing geutek ngerok ku pacul. Aya budak kitu ka indung teh. Aing ngebaheula ka manehna mun ditap diusap. Sieun gering di ubaran. Hareeng di ubaran beulana kuring ngoret da enak ka aing pangerokkeun teh ku pacul. Dianggap we aing temen ngeduk caduk ku pacul mah lain ngerok. Kan teh mantog teh koplok teh.